pun tabe pun kapupuh ieu lemur ka mah eyang Sanggabuana Allah kapangarsa mah Jayakusuma kapangarsa eyang Abdul Kasem kapangarsa eyang Tajimalela saking Gunung Lingga kapangarsa eyang Prabu Siliwangi pangarsa eyang Singa Perbangsa kula sejanitipkeun netepkeun ti luhur sausap rambut dihanap saibas dampal digigir di tengah Gusti nu Maha Kagungan mangkana titip bakal ngurip ilang bakal katempuhan kasadena para leluhur kula incu putu Adam Hawa nyuhunkeun salamet nugrah mulia karatu manusia ratu sapaat wali mukmin neda agung nyapara luhau sangkan raja pamuna munah lampah paripolah munah gawe parigawe munah ucap pari ucap munah kayu munah batu laut biru tibeh kidul ngan tilu lemah laut kayas tibeh wetan ngan tilu lemah laut koneng tibeh kaler ngan tilu lemah laut hejo tibeh kulon ngan tilu lemah kapunah ku rajah pamunah dosa gede jadi letik dosa letik jadi leungit sirna rasa datna sampurna tunggal umatna Muhammad jenengana tikawitan pajabat aparat rahayat nu aya di ieu patempatan umumna warga masyarakat Karawang nyuhunkeun ginulur karahayuan ginanjar karaharjaan sapa munut ginuluran sapa maksad tinekanan jurig nu aya dina diri masing-masing geura nyingkir setan nu aya dina raga masing-masing geura nyingkah kabasmi ku Raja Aheng Raja Kanjeng Rasulullah Jibril nu ngalebur nu ngilangkeun Nabi Adam panyakit sakabeh leungit kapegat ku malaikat ku dulur kaula kabeh ki daruna ki daruni rajeng nyigedeng lodaya sarta panyakit ayeuna ulah jail kaniaya ka umat Nabi Muhammad sabab naon tangtu manusia mah kaliputan kuhyang manohon bilih kagiridi kadupak katajong katoker keluarga masyarakat di dieu bilih ka Badung kukumbungna kadupak larangan anak kabetrik nuju cari kadupak nuju tapak di Sanggabuana kula warga masyarakat neda agung nyapara